Bah, tinggal dijajar tuh anu narik. Oh, keusik. Oh, wah dia mah tuh. Wah, keusik dalin di laut maneh mah. Taneuh di dia mah. Ora ribut nangan keusik atuh aya sok ribut. Lamun hayang keusik mah kudu ka laut. Kan kamari gokung ka laut. Di dieu mah moal aya mah itu situ atuh ieu mah. Moal mana aya keusik. Jang naon atuh keusik maneh teh? Lain nanyakeun hayang aya keusik. Tah jejer oyak-oyagan anu narik. Tinggal itu geus oyak-oyagan. Rek moyan mah ulah di dieu atuh maneh mah kawas urang bule wae. Saliwah. Neneangan keusik ke pantainya rek moyan. Batur mah ieu atuh. Ieu bule mah ngahaja papanasan hayang hideung. Mana mah teu kudu papanasan geus hideung. Teu kudu neneangan keusik. Saliwang. Sok aya-aya wae maneh mah ai kitu jang naon maneh teh rek manasan naon eta teh. Tah urang mah nuduhkeun eta tah jejer anu narik oyak-oyagan. Tuh bisi ieu laukna gede tuh henteu leutik. Oh, rematik. Ah, atuh heueuh aya rematik mah. Saliwang. Nempo suku maneh teh nempo. Rematik teh nempo. Nya saha da aing mah teu rematik. Astagfirullahaladzim. Kok eta teu naon-naon jag. Ai naon ai maneh nanyakeun keusik atuh. Nya saha aing henteu rematik teu nanyakeun keusik. Tah tingali tah. Jejer aya nu narik burukeun. Ada eueuh di dieu mah keusik mah masing da itu mah kebon jagong baduh lain lain ieu lain keusik. Ai maneh teu neuleuh nu kitu disebut keusik. Da lain nanyakeun keusik kitu tadi ge. Eta jejer aya nu narik tuh bisi ka betot ka ditu ka jero situ. Suku maneh eta kunaon yang rematik kunaon ning eta teu naon-naon. Tugan teh maneh mah nanyakeun keusik teh hayang kawas ieu, Saliwang kawas ngomong. Itu kawas salah bule pisan. ninganan heg maroyan we kieu sia. Heeh, dina keusik teh rek nya nempo suku teh nempo. Da ini yeuh itu rematik yang suku tuh. Dengekeun tuh kitu oyag-oyagan tingali tah. Tah jejer anu narik oyak-oyagan bisi kagusur ka jero situ. Monggo ning tah eta siku jig atuh rek ngeureuyeuh maleuleumpangan we ka ditu. Ai rematik mah. Astagfirullahaladzim. Tuh tinggal itu tuh. Tuh laukna teh gede meureun teu leutik. Oh, rematik mah nya bawa geus isuk mah lah tong mimilu maneh mah euy aya rematik mah paur. Saliwang. Atawa kieu isuk mah rencanana urang teh urang init ka pantai we nya. Gusti. Jadi maneh leuleumpangan gawe teh mapai-mapai ieu nya. Da rematik mah sok teu katiisan atuh. Ulah sagala di dahar maneh teh eta rematik mah. Tah ulah eta teh ulah di dahar eta teh. Suuk teh. Matak jadi rematik. Dan ke rematik, lain rematik. Tuh jejer anu narik burukeun. Tuh laukna teh gedeun teu leutik. Heeh, rematik mah ulah kuno kitu mah. Ulah ngadahar barang dahar sagawayah. Nambal jeung saliwang mah. Nah, eta we tah. Saliwang sarudet. Eta cenah lur euy sukuna rematik. Ah aing mah aya-aya wae nya euy. Sugan teu boga ieu, teu boga panyakit gitu pamajikan teh hanas dibabawa. Jadi cenah teu kaup katiisan euy ayeuna mah. Ieu naon kitu tah jadi rematik meureun karasa duh aing paur euy. Kudu dipariksa heula isuk mah. Tapi meureun mun di baka laut mah nya alus euy cenah ieu cenah moyan heula gitu tah cenah leuleumpangan ningan dina ieu dina keusik panas meureunan heueuh eta alusna teh kitu meureunan. Tah jeung aing eueuh we nu nyangut ieu teh kuna nahaon cenah nya. Asa telat ieu teh euy nu nyangut teh hararese pisan aing mah jejer teh.